Sawang Zulandai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, nu jawab salam, mudah-mudahan kabehan sing jadi calon surga. Daun salam, daun suji, muga-muga nu jawab salam ku berkahna maulid nabi, urang kabehan sing kersa tiasa ibadah ka tanah suci. Tambah kenceng, amin. Pengaruh boga kahayang. Spesial pantun buat panitia yang masih jomblo. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berapa mantan-mantanmu yang sudah pada ke penghulu, sementara kau sampai sekarang masih sendirian. Oh, nini ikut komen, cek nini 9-10. Kasihan deh lu. Sawang Sulandai, ibu bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka'anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hudatil ummah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Amin, Bu. Ini marolohok bae kolot-kolot ih. Geus kapentingan meureun barang. Urang ngadoa, urang mementa, moga-moga ku berkahna maulid nabi, ku agungna kangjeng nabi, nu disaksian di hadiran ku bulan bentang, didorong ku angin, batu, bata, jukut, tatangkalan, pasir, moga-moga sing jadi saksi sehingga doa urang sadaya dina wengian ayeuna dijabah serta dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di syahidan di hadiran ku cucu nabi, zuriyah nabi. Insyaallah anu sakedap deui bade masihan tausiah tazkirah pepeling ka urang sadaya. Al Habib Hani Assegaf anu insyaallah sakedap deui pasti bakal tercengang di jamaah ibu bapak. Mudah-mudahan doa urang sadaya diijabah serta dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an ma'suma. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala fi haditsin ukhra syafa'ati yaumal qiyamati li ahlil kaba'iri min ummati. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi bitaskhisi dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yuzkaru baldani fatuba liman ta'zimuhu jullu qasdih wa ya fauzahu yahdha bi afwin wa ghufranin. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramin, para alimil ulama wazzu'ama, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, para sepah, para sepuh, pini sepuh, masyayikhil kiram wa asatidil kiram, bil khusus anu kupribados dipihormat kakersana guru urang sadaya anu insyaallah bade masihan tausiah tazkirah Habibun al-Mahbub Al-Habib Hani As-Segap. Oge teh hilap anu kupribados dipihormat Al-Mukarram Kiai Khair Apandi anu tadi pantos masihan tausiah tazkirah pepeling ka urang sadaya. Urang doakeun mudah-mudahan mantana ku Allah Subhanahu wa taala mugia sing dipasihan kaberkahan ilmuna amin, sing dipasihan kesehatan anu maksimal amin. Oke, mudah-mudahan sing ditiasakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngamanfaatkeun ilmuna amin ya Allah ya Rabbal. Tegakantun kal mukarram Kiai Ate Rizki, Kiai Jamil, kasepuhan Abah Haji Didi, Pak Haji Ilham, punten kula keur ngabsen heula ya. RT Hardi, Ketua PHBI Bapak Supiani Embok, kum kasadayana para kesepuhan, para guru, para dulur hapunten anu teu kasebat namina satu persatu, namun insyaallah tengirangan rasa ta'zim pribados, tengirangan rasa mahabbah pribados kasadina para guru, para kiai saheulaanan yuk ibu bapak urang daroakeun heula. Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya anu masih keneh aya muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala sing diparanjangkeun yuswana anu barokah, kalayan ditambih-tambih kesehatanana, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih kaistiqomahanana, tambih-tambih santrina, mugi aku Allah sing diparasihan turunan-turunan anu saleh tur sarolehah, nyaeta turunan anu tiasa mampu neraskeun kana perjuangan-perjuanganna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi ulumikum fid darin. Tehilap kanggo papahi lembur raja desa, lurah, RT, RW, BPD, kasadayana para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musala Al-Ahmad, Kampung Kebon Kalapa, Pasar Kemis, Tangerang. Anu parantos berjibaku peras keringat banting tulang demi terwujud terlaksanana acara peringatan Maulid Nabi. Istimewa kasadarik muratibul acara pengatur waktu. Anu parantos masihan waktos kanggo pribados pikeun cumarios dina raragami eling memperingati peristiwa lampau, peristiwa yang amat sangat bersejarah, peristiwa dilahirkeunana junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu alhamdulillah dina maleman ieu masyarakat Kampung Kebon Kalapa antusias berbondong-bondong, berduyun-duyun ku kumpulan di ieu mahfalah mengenang masa lampau, seolah-olah keur bernostalgia mengenang masa lampau, mengenang masa silam. Waktu tanggal 20 April tahun 570 Hijri Masehi, tepatna malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, harita paduka alam junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia sampai kadugi ayeuna di mana-mana, di kota, di desa, termasuk di ruyuk nu iman ke Allah, cinta ke Rasul, pasti ngayakeun Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di Kampung Kebon Kalapa ngayakeun acara peringatan Maulid Nabi. Sehingga alhamdulillah ibu bapak urang sadaya nak dina wengian ieu
kalayan tahsis kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala biasa riung mungpulung hempak merbayaksa bersilaturahmi dina ipanempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina wengian iku Allah mugia sing dijantankeun hiji sababiyah, hiji wasilah, hiji cukang lantaran diturunkeun ana taufik sinareng magfirah hidayah inayah keur urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiyah ka Allah subhanahu. Amin ya Allah ya rabbal. Apunten operator rada agengan salit teh kadi nya kakupingna rada alit ya abdi ge sami sanes ibu bapa wungkul nu hayang ngupingkeun ceramah atuh abdi ge nu ngomongna sarua hayang ngadengekeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah. Pertama-tama sabada beribados manjatkeun tahiyatul islamiyah. Yuk orang sami-sami muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala anu rehna alhamdulillah dina malamani orang bisa kumpulan datangkan imah pala dina raraga ngayakeun peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, mudah-mudahan sholawat kalih salam dak muga-muga dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabatna, keluargana, termasuk urang sadayana sebagai umatna anu satia sampai kadugi yaumil kiamah. Mudah-mudahan urang sadaya sing aya di lebetna jantan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu micinta, anu mideudeuh, anu mahabbah semakin bertambah mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya dikarenakan ilmu balik masih keneh aya waktu geus setengah 12 lewat bahkan nya urang bagi-bagi bae Abu Habib punten nya abdi nyodok di payun dongkapan deuri tapi rada nyodok kan dipikir-pikir inu ngomong kula panggedena awakna panggedena tapi alhamdulillah kalayan tahsis kudrat Allah urang tiasa kukumpulan babarengan di imah palah alhamdulillah. Rada ngahulang kabi mikiran kok aya kebon kalapa. Alhamdulillah Abah Habib ngaran-ngaran ku tukang caramah, ku tukang kori, nu ngaran-ngaran lembur kabeh kaamprak nyaho. Aya ngaran lembur pikeungeun anu pigilaeun. Aya di lembur eta. Dicarita mah aya ngaran lembur luhurna ngaran kadu betus dihandapna kadu tai. Cek ulah gila ngadengen kadu tai. Barang ditanya aya naon eta bah bisa sebut kadu tai baheula eta ngaran lembur teh leuweung keneh. Ketika lamun keur musim kadu eta urang lembur sok nyorog ka luhur naraek. Mulung kadu sampai mawa beas bahkan mawa anggal sagala mondok meuting di eta leuweung. Can aya lemburan ngaranna. Ngaliwat kaseubuhan otomatis meureunnan kontan hayang ngising. Moal jauh ngising mak pasti nama wilayah dinga waktu keur anjrah waktu kadu keur musim aya kadu asak murag kanu eta kaduna kot ajur belah matak betus ngarana laju diudag begitu diudag atuh haliwu lieur mana kadu mana koneng kadu mana koneng ya nu akhirna eta sampai kitu nuluhur nangarana lembur nangaran kadu betus handapna kadu tai matak pendak ku mubalek mah eta kadu tai bahkan aya ngaran lembur guguprut bae ka atur lamun santri mah cocok eta cigatel bahkan anu lebih parah ngaran lemburna rada jorang cidangkak jadi ngadangkak we gawena eta di Balaraja di Gembong aya ngaran lembur belah di tadi benda ngaran lembur ngaranna kobet belah dieuna delan di benda atuh berarti mun dihijikeun tas di kobet bau delan di belah itu ayatan lewat pasar Kemis bedi itu tuh pangodokan untung kula teu jadi orang pangodokan lamun jadi cenah mubalek di mana ti pangodokan beak caritana urut dikodokan ku batur iya tadi di Gembong teh ngaran lembur naon ngaran lemburna dander mun dihijikeun jeung urang di pasea atuh jadi gengsot itu dangder i kebon kalapa kok mau ditambahan jeung cikur mah tambah pulen we ngeuna Batakeus alhamdulillah ieu masyarakat kampung Kebon Kalapa khususna di Mushola Al Ahmad
ngayakeun acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah parantos uringa sadayana tentang Kangjeng Rasul mah tadi tos disampaikan ku guru urang ti payun. Alhamdulillah, sebab Kangjeng Rasul adalah rahmatan lil alamin, keur ngarahmatan sadayana alam, itulah Kangjeng Rasul. Bahkan syafaat Kangjeng Rasul mah beda jeung syafaat-syafaat Nabi nu sejen. Anu disebutkan lagi syafaatul ulma ay syafi'an wa musyaffa'an, syafaat bisa nyafaatan ka umatna, bahkan lain umatna wungkul, termasuk umat-umat nabi-nabi anu sejen kabeh perlu butuh karena syafaat ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan termasuk akhlakna dina Quran dijelaskan uswahna suri toladanna Kangjeng Nabi tadi tos dibacakeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dina Quran, dina hadis dibejer biaskan, termasuk hadis qudsi ngabejakeun. Bahkan termasuk seorang tokoh proklamator terkenal di India pun ikut serta. Siapa dia? Itulah Mahatma Gandhi. Proklamator India ngaran Mahatma Gandhi. Begitu baca sejarah Nabi, begitu baca khulasah Nabi, begitu baca tarikh Nabi, ternyata ngalem ka Kangjeng Rasul. Beliau sambil berkata tersenyum angkat jempol, berkata dengan bahasa India, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the way. He feared no one but Allah. I said yes, I wondered that he and his combination companion suffered currently. Ngerti ente? Sarua gitu. Teu pantes kula mah ngomong kos gitu teu, sabab irung dempes. Kayak insyaallah Abah Habib sesuai jeung irungna ngomong gitu mah. Assalamualaikum gitu. Udah mah deplek. Terus ngarti henteu? Lamun ngarti cek bahasa urangna kieu, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the way. He feared no one but Allah. Muhammad itu hebat, Muhammad itu besar, Muhammad itu terkenal, Muhammad itu mangkat derajat martabat manusia, terutama awewe diangkat derajat ku Kangjeng Rasul. Tetapi he feared no one but Allah, tetap Kangjeng Nabi ngarasa sieun hiji wungkul ka Gusti, teu aya nu dipikasieun ku Kangjeng Nabi salian ti Gusti Allah. Bahkan pernah sumpah Kangjeng Nabi, wallahi innani lastaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marratan wa fi ba'di riwayah 100 marrah. Demi Allah cek Nabi, kami mah saking kusieun zina ke Allah istighfar unggal poe 70 kali, bahkan wa fi ba'di riwayah 100 marrah, cek hiji riwayat mah Kangjeng Nabi istighfar tobatna unggal poe lebih daripada 100 kali. Sakitu Nabi anu geus boga jaminan surga, unggal poe istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali. Sakitu Nabi anu geus boga SK mata qaddama min dzambihi wa mata akhir, geus dihampura segala dosana, tetap teureun-eureun istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali. Subhan laku naon urang umatna urang kebon kalapa boro-boro 100 kali 70 kali dipimpin ku imam, dipimpin ku imam, dipimpin ku imam di majelis, di masjid, di musola hararese berjamaah mah berjamaah asal assalamualaikum cekel irung aya keneh imam Allahumma antas salam maihna Allahumma lantas jalan balik hese urang boga jaminan surga henteu, boga SK dihampura dosa henteu, tapi urang mah harares nu matak lamun rek ngandelkeun ibadah urang Pak Bu jauh, urang mah jauh teu jauh jasa urang mah lamun hayang asup ka surga ladang ibadah urang anu kos kieu kaayana ibadah belentang-belentong, lamun lain urang nu diaturkeun ku urang nu diarep-arep nu ditunggu-tunggu saha iwal ti syafaatna pertulunganna ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua Kangjeng Rasul terkenalna beda jeung urang. Kangjeng Rasul mah terkenalna beda jeung urang mah terkenal tos aya di dunia, tos lahir aya, urang mah di dunia tumbuh dewasa. Komo kuari mah loba medsos dipoto, geus dipoto diperbanyak, geus loba ditempel-tempelkeun. Nu gigir musola, gigir masjid, tangkal jambu, tangkal nangka, tangkal gedang, di kebon, di lapangan, bahkan di kuburan ge aya. Eta foto dewan menipa balatak kararase padahal ditendunkeun dina naonna gigir kuburan nu matak ayeuna mah ibu lamun lewat kuburan ulah sieun loba baturna hayang naon hayang dikenal hayang kawauh bener. Tetapi Kangjeng Rasul beda jeung urang. Kangjeng Rasul mah tacan aya ke alam dunia, tacan lahir ke alam dunia, kakarak nurna wungkul, ternyata seluruh nabi, seluruh rasul pada terangan ke Kangjeng Rasul. Bahkan Abul Bashar, siapa Abul Bashar?
Nabi Allah Adam alaihissalam manusia pertama terangan ka Kangjeng Nabi iraha terangan anak kurang gancang cari takenan sebab mau balik masih kena ayat sewaktu Nabi Allah Adam alaihissalam dikeluarkan ku Allah di surga akibat perbuatan dosa yang tidak disengaja ku sabab ngadahar buah khuldi nu akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam dikeluarkan ku Allah di surga ke dunia fasilitas surga ngeunah segala-gala ayat ngalabrak karena undang-undang Allah ternyata dikeluarkan yang geus mungkin geus aturan Allah kudu kitu ya nu akhirnya Nabi Adam di surga dikeluarkan ke dunia sakilegaana teu dihijikeun dipisahkeun Siti Hawa istrina Nabi Adam di mana di Jeddah Nabi Adam di kamanakeun diturunkeun ku Allah di kota But India munasabah urang India mah kararase irung mancung bibir ipis Nabi Adam diturunkan di India lamun sakirana Allah nurunkan baheula Nabi Adam entong di India kayaning di kebon kalapa rarasaan urang kebon kalapa irungna mulai nu kieu sarua jeung Abah Habib irungna pasti imapan irung urang mah masyaallah patulik sak mancung saeutik deplek tungtung tuh Abah Habib menikot tiluhur sampai ke handap teh menikot lempeng kabeh urang mapan lempeng jebrag handap doang sadel Vespa kadang-kadang mancungan biwir jeung irung anu sok urang ditonton film Indiana bener sok ditonton eta ku pamajikan urang terutama dipikir mangarti henteu paham henteu nu penting ngeunaheun bari udag-udagan hamlongko sama sekoto samjodil berjani acit nabi tam samjogi butni hogi heran ada orang India bapak identik na jeung nyanyi mak nya bobogohan nyanyi putus jeung kabogoh nyanyi keur naik motor ragagna motor gelut jeung mitoha paeh diduruk nyanyi padahal ngarti henteu tapi majikan urang keur ngagoreng teh tempe geheng keur ngagoreng tahu tutung bari udag-udagan balikat bone cunian bone sanggana hai mehogai terasa jena tere binji men yolang dame tombarkea leja-leja nggak ngerti henteu lamun ngarti mengejek ka urang kan urangna untung teu ngarti nu matak ye ngeunah we lamun ngarti makan didengekeun bone cunian bone sanggana bool caian bool getihan hayang teu ulah-ulah teuing urang nini teu daek teuing aing hai mehogai hai berbahaya keleku prutan irung lehoan celiconge bujur belang leja-leja leja teh meunang ngamustaq tina laja ari laja teh laos terang laos terang baheula mah pan keur can aya mie korek can aya kalpanak eta laos ubar naon biasana ubar budug ubar kuprut nya ubar cenang itu komo keur nyantri mah tadi dicaritakeun ku kiai urang budug atuh kula ge mun dibejakeun mah sarua syarat eta mah budug mah jadi ustad mah jadi kiai kudu budug nu matak lamun hayang ka ustad berarti resep ka budug sakitu tetapi alhamdulillah leungit budug-budug kuari mah alhamdulillah eta mah pengetesan doang baheula betah jeung teuna dikobong ujianana eta budug kuprut bisul nukot manyun man bisul dak laja nu matak cek urang India ketika teteh kakak ateul jubur belang kelek supaya ulah kuprut supaya ulah budug usahakeun ketika mandi gosok make laja ah dibawa ngaji mah harees kuduna dibawa kieu wae urang kebon kalabang teruskeun ya silahkan ibu bapak dek nonton ge mangga pan ayeuna mah ibu-ibu mah pinter nyaringna silahkan lagu India mangga nya bener teh tumpah seae yumus korahe tumene jane jasa bene bekahe keur ngayun-ngayun incu kelawang resep teh India kenceng teuing urang apa teh merah jeleng anclok ya silahkan nyanyi tapi nadana mangga ambil asupkeun kana sholawat insya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji
Al-Fatayaji Rantal alami ya uhailal judi wal karomi. Itu pemuda silahkan, pemuda musola al-ijma al-ahmad rek sholawat mangga kenceng dangdut cen asup boleh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'asani wa darajat Al-Fatayadi jiratal alami ya uhailaju dewal karomi. Mangga boleh nungguan arek nungguan masar apa penting eusina sholat supaya engke urang dina poe kiamat ulah dihewaan ku Rasul tetep urang dilirik jadi umat Kangjeng Nabi nu daek baca sholawat ka Kangjeng Nabi kayak urang gancangkeun deui. Nabi Adam alaihissalam nu akhirna ku Allah diturunkeun di India di kota But. Nabi Allah Adam alaihissalam culak cilik di dunia neangan pamajikan biasa keur di surga mah babarengan ternyata di dunia mah dipisahkeun dunia sakilegana dipisahkeun pamajikan jeung salaki kagen rindu banget Adam ngagerok-gerokeun pamajikan Hawa nempok nu ngagunduk belah ditu digerokeun Hawa sugan pamajikan ternyata barang disampurkeun batu numpuk Hawa I love you. Adam kangen, Adam rindu ternyata pamajikan teu pendak-pendak. Nu akhirna Nabi Allah Adam alaihissalam naik ka luhur gunung, di luhur gunung aya batu, sujud dina batu. Sujud Nabi Adam cek sakaol 100 tahun. Sakaol deui 120 tahun Nabi Adam sujud di luhur batu istighfar nobatan dosa hiji gadahar buah khuldi 120 tahun tacan dihampur aku Allah sambil cerik bali lihat ngingetkeun dosa hiji wungkul ngadar buah khuldi lisan selalu mengucapkan istighfar Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 120 tahun Kang Nabi Adam sujud sampai cerik bali lihat cai mata pinuh sekeliling batu nu akhirna jadi lumut saking kuloba cai mata tatangkalan sapinggir Nabi Adam jararadi nu akhirna Nabi Adam alaihissalam pegel-pegel oge hudang tina pangsujudan kitu ge geus meunang 120 tahun beda sujudna jeung urang kebon kalapa mah sujud di bawah kebel ku imam miheulaan hudang nampo imam sujud kene sujud laju cek malaikat polongo dia aing mah nyaho dia 3 kali sujud urang mah teu disangkana eueuh nu nyaho padahal mah sagigireun urang aya malaikat pencatat amal bagus jeung amal gor. Nabi Adam 120 hudang tina pangsujudan begitu hudang tina pangsujudan ningali ka langit di langit aya tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ternyata Nabi Adam alaihissalam ngahulengar gemeneng ada pangrungu ora rirungu ada pangningal ora ditinggal modas medika yang widi kaget Nabi Adam ningali kalimat Muhammad cek Nabi Adam Gusti ari eta saha ngaran Muhammad kumulia amat kumulia teman eta ngaran Muhammad ngaranna kod direndengkeun jeung Gusti disandingkeun jeung Gusti Muhammad teh eta ngaran jelema apa ngaran malaikat apa ngaran saha Gusti kumulia amat nu ngaran Muhammad dijawab ku Allah ya Adamu hadza ismun min asma'i auladik Adam kanyahokeun ku anjeun Muhammad teh turunan anjeun jelema Gusti jelema turunan kami iya mulia amat Gusti turunan kami nu ngaran Muhammad sehingga ngaranna kod direndengkeun jeung ngaran Gusti disandingkeun jeung ngaran Gusti subha sampai kuari aya buktina tuh tinggal itu tuh aya lapan Allah aya di juru tuh luhur belah itu lapan itu Muhammad meuta mau dipanjangkeun la ilaha illallah Muhammad subha luar biasa mulia amat Gusti eta ngaran turunan kami nu ngaran Muhammad anu geus rame cahaya cahana kabar-kabarna bakal dijadikeun ku Allah nabi akhir zaman rasul pilihan nabi terakhir
eta teh turunan kami mulia amat Gusti, ku mulia-muliana ngaran Muhammad turunan kami. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal asma'i antaghfirli. Gusti abdi wasilah muntang munajat ngerekes ka ngaran Muhammad turunan kami hayang dihampura dosa ku Gusti. Kami 120 tahun istighfar tobat tacan aya respon panghampura ti Gusti, padahal dosa hiji wungkul. Nu akhirnya Nabi Adam alaihissalam maca salawat ka Kangjeng Rasul, begitu maca salawat ka Kangjeng Rasul dihampura dosa ku Allah. Nu akhirnya pertemuan Nabi Adam alaihissalam jeung istrina Siti Hawa di mana? Di Jabal Rahmah. Alhamdulillah 120 tahun tacan keneh wae Bu, dosana hiji. Lamun mikir dosa urang mah geus teu kahitung. Istighfar tilok urang mana naon tilok, ari ngomong hayang ahli surga. Eta padu melekeh wae sungut teh mending ngeunah. Hayang ngomong ahli surga, tetapi sanajan kosti urang rojaan minallah, ngarep-ngarep ka Allah Subhanahu wa taala, tetep urang kabehan hayang dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa tanu matak. Yuk urang meminta munajat ke Allah dina kesempatan iku berkahna ku agungna Kangjeng Nabi bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa ta'ala dipasian kekuatan iman jeung kekuatan Islam. Babari milik babari rezeki baridek biasa ibadah ubudiah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga anak-anak orang anu keur nyiar pangabisa nyuprih kana pangarti nuntut kana ilmu dihasilkeun ku Allah ilmu anu manfaat. Amin. Semakin hari moga-moga kecintaan urang kadeudeuk urang mahabbah urang ka dzurriyyah Rasul terutama ka Kangjeng Rasul semakin bertahan, semakin kuat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi tos disampaikan ku guru urang anu pertama, ayeuna geus loba jelema nu ngacak-ngacak. Geus anu teh geus urang mah ulah didengekeun kos kitu mah justru urang semakin mahabbah, semakin taqarruban ilallah, semakin mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala dengan ngadeukeutan anak dzurriyyah turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi. أشرق البدر علينا فاخذفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي. Alhamdulillah ngeunaheun teu hanya jajal ngomong teu ngeunaheun curug kula nyeri ngahanteman mikot lengeng-lengeng gitu. Itulah seni kula ketika baca salawat iringanana teu kudu pake hadroh, teu kudu pake marawis, mik ditabuhan sedep. Komo make hadroh mah lain, komo make marawis plak plak plak. Ya ayyuhan nabi Allahu al-kawkabu durri anta imamul hadra sultanuhal ghaibi anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Eta hadroh jeung marawis kapungkur mekang can aya hadroh teh can aya marawis. Aya nage qasidahan rebana kitimpring
tanah sok dipakai ku ibu-ibu kitimpring mata kolot ki aki kadingin alat musik paling kolot kitimpring mun kadaharan paling kolot kiripik mun kecamatan paling kolot aya di Cikande kibin mun desa kampung pangkolotna aya di Balaraja ngaranna kiwahun kolot eta tuh hari make seni mangeuna alhamdulillah itu baheula mah pan jadul lagu nagen can kos kuari-kuari baheula mah paling hamawi lagu teh hamawi ya mis mis baladi ya mis mis hamawi ya mis mis baladi ya mis mis rada kenceng seutik doang nu ngaledek ya kadal haram karena kadal-kadal dinyanyikeun komo tahun 80 Gunung Galunggung Betus Tasikmalaya keluar lagu perdana judulna ya dana inget kan baheula nyampe ka di ka pasar Kamis eta dangdaunan tangkal cau tatangkalan kabeh hararideng ku lebu-lebu gunung benernya lagu nage paling ge ya dana ya dana ya dana dana si dana paeh ayeuna kaserang ku corona diilik tinggal matana keur kicep-kicep si dana rek modar pareasian tabuhanana sok pake ku ibu ye kula masa bener nemang ngori bisa nyinden bisa ngendang bisa ngosidah bisa makana mahal astagfirullah alhamdulillah justru ari make seni mah sedap muludan ya keur mah eukeun urang takdim mahabbah ka Kangjeng Rasul posisina make seni suasana teh make seni tuh aya kamera bener lampuna caraang make seni ieu teh sebutna jukut nararai kembang ya nu saha ditaek-taekeun ka dieu teh ieu seni ieu variasi mun cara variasi teh bener teu bahkan diukna ge beuh macam-macam aya nu terpal tuh samping bagus BHS samping Hidayat tapi baju bagus diukna terpal eta tuh kadiukan tuh tulisan tah ku ece tuh tulisanana UMG urut moe gabah ye sanajan urut moe gabah tetep cinta Rasul barang ditanya teteh ateles teuing atel ge budug teles teuing budug ge jeung kuprut gampang loba mantri loba dokter tinggal nyuntik gejos tetehnya nu paling penting urang kabehan dina poe kiamat aya nu nulungan aya nu nyapatan sah baginda urang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal anu bisa nyapaatan lamun Kangjeng Rasul lamun lain Kangjeng Ros nu mata kakarak budug mah kecil tuh pake seni ieu ulah-ulah ting mulu dan kae mah kos kieu maaf sanajan maca Quran ge tetep kudu pake sen doang tadi dulur kula Ki Ahmad Fauji subhanallah kad melengking-melengking Pak maka seni teu make seni mah moal ngeunah seni naon cenah Quran seni tilawah teu make seni mah moal ngeun Bismillahirrahmanirrahim seni jajal ngimaman di musola teu make seni Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cek makmum amin lamual ngeunah ulah tengan ngimaman adan ge jajal di musola teu make seni moal ngeunah moal jawara kakarak insaf hayang adan saumur-umur can pernah kamu sholat can pernah ka masjid ngan alhamdulillah kakolotnakeun menang taufik hidayah dae ke masjid rajin salatna alhamdulillah ngan mikiran bae ngeletek aing hayang amat adan kahayang mah tatanya belajar kanu ngora imah henteu jeung ngagorowok nyadana dohor sedangkan dohor mah jelema baralik nu ti sawah nu ti kebon nu ti kantor nu ti pasar balik adan teu make seni Allahu akbar Allahu akbar sadu Allah sadu Muhammad ya salah
aya pala kadenge ku RT cek RT setan saha anu adan aing keur nyeri huntu aing teu kuat ngadengena tewak adan teu lanjut jasawan ngadenge RT nyap-nyap moncor jalan janda wur lumpat pendak jeung ibu-ibu nu tas di pasar teh lewatna ulah kamu sholatnya emang kunaon aya RT keur nyap-nyap atuh batur ngalalider jalanna tuh teu make seni mah moal ngeunah bener teu aya seorang guru keur rame-rame keur kamari-kamari teh tren bahkan nginpokeun nganjurkeun ka santrina ulah make seni adan teh saha SPG siapa SPG Syekh Panji Gumilang tah eta si goblok eta kolot-kolot buku awak geus bautan nganjurkeun adan ulah pakai seni lah moal ngeunah SG hayang mah disebut Syekh Panji Gumilang Syekh paling goblok atuh kudu dibejakeun mah Syekh paling goblok atuh adan teh make seni moal ngeunah adan Allahu akbar Allahu akbar sadu la ilaha illallah sadu Muhammad Rasulullah hayya salah engke kabel itu nah hai alal pala wong bencong melebah ke ngadoa adan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah si SPG cek mana mah gagah pugu awak geus bau tanu sok ka mamana ngacaprak luang pangkumahana meureun yang enggak boleh itu celeng mah maksudnya enggak boleh yang itu boleh apa babi atau babi jeung celeng mah atuh sangu jeung kejo goblok atuh sangu jeung kejo mah 11 12 cek mana babi mah enggak apa-apa yang enggak boleh itu celeng kudu dicolok liang taina sakieu eta itu eta geus minyakan teh geus basuh cabut kurang jeprut ambeukeun ka tangkurakna badeg teh ye lumatak sing kahade ya dulur-dulur teteh ya bapak-bapak ibu-ibu boga anak kade ngasupkeun sakola teh ngasupkeun ka pasantren ilikan heula bisi kos kitu doang bener teh eta mah kula mah dong inget baheula keur leutik aya jelema ka hobina kapiting nyaho teh kapiting atuh kayeup mah di sawah kapiting mah di laut ieu so SPG kan atuh kayeup mah di sawah dengekeun aya jelema baheula ka hobina kapiting laju ku budak ditanya bah keur naon keur dahar jeung naon eta jeung kapiting bah dengekeun cek ustad ge kapiting mah haram morongos aki-aki cek aki-aki ge ngomong bejakeun ka si ustad haram teh kapiting mah nu hejo nu beureum kieu mah henteu dipikir-pikir nu hejo haram nu beureum henteu barang ditempa nu hejo atah keneh barang dileop kan beureum asak goblok aing eleh otak eta mah asak ya tetep hejo beureum ge kapiting mahar ulah didahar beuki cenah umpamana lain didahar ulah didahar haram ngan ulah sok dihalal halal beuki lebok cek bahasa orang di mah beuki gares ngan ulah sok dihalal geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala bener kapiting haram aya jenisna nu kos kapiting tapi boleh didahar mana rajungan sarua eta rajungan mah boleh imah kapiting halal ulah sok dihalal eta mah geus dinas haram kapiting mahar ulah sok dihalal ari beuki gares bela puluh kremus jeung mata-matana jeung kumis-kumis jeung cangkang-cangkangna jeung kuku-kukuna beakeun kabeh ari kulit beuteung dia kuat mah sarua jeung kanan silet eta debus eta bener kitu keuyeub di sawah teu meunang haram aya anu sajenis naon leutik emped boleh keuyeub ulah baheula kok diterok mok-mok ban maka cikur makena naon jeung seblak bari seblak naon seblak keuyeub cek urang Jawa mah seblak yuyu atuh yuyu teh keuyeub
Masya Allah nu matak singkah hade urang ngasupkeun anak ka pondok pasantren nu keur belajar urang kabehan sarua keur belajar di guru-guru urang anak-anak urang nu di pasakola anu di pondok pasantren bahasa rumus keur belajar aya 4 supaya nyangkol kana hate hurufna tina A B C D tina naon cenah A B C D A na asupkeun B na babaskeun C na cacepkeun D na dadetkeun rumus belajar supaya nyangkol tina hate aya 1 2 3 4 A na nu kompak atuh A na B na C na D na siap sakali deh ayo beresiki rumus belajar 1 2 3 4 A na B na C na D na beres gitu masuk kanan ulah keluar kiri bobaskeun kana hate bos asupkeun nu jero cecep-cepkeun geus kitu D na dadetkeun mau ulah terakhir D na dangkakeun wallah dangkakeun atuh dangkakeun balik ti dieu Kak mun daekeun itu pukul loba na mati log daek nu matak loba awewe pabalatak di neraka teh gara-gara eta doang biasana padahal ngaji rajin maca sholawat tabarak waqiyah paling rajin dina pangajian tapi masih kene pabalatak di neraka tah nu ngaran awewe hiji gancangkeun kadang-kadang sok loba kupur nikmat itu jadi pamer salaki leutik merena nyengsol ka sungut tah nu kieu gede merena wow pokoknya mah abang sayang duit letik tung keripit ahai urat bawang bibir nyong celung teka bagi duit kasalaki ngajak perang mensalaki duit na carang kasalaki wong wong wang wang di dapur menitrong treng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak gitak berit ngabibi tali yang berit tah nu kieu tah 2 punten gancangkeun loba awewe di neraka lain ku gara-gara naon kadang-kadang ketika rumah tangga maaf ajian ka salaki kurang tata krama adab takrim kanu jadi salaki kurang tuh culak-culak diomong urang contohkeun supaya kaharti supaya gampang mana leuletikana punten pugu tas ngakan peuteuy Kak gosok gigi henteu ka kamu henteu ngomong hareupeun salaki sungut ku dengdek-dengdekeun kakak-kakak ka diheula naon ngomong-ngomong abdi mah hayang ngilu jarah ka mana umroh ngilu rombongan jeung ibu lurah insyaallah abdi bisa jarah ka makom nabi di Raudhah di Madinah beres di Madinah insyaallah langsung ka Mekah bisa tawaf di Baitullah lobana 7 balanja mah gampang moal di Mekah moal di Madinah aya di Jeddah salakina cicing tuh ngomong-ngomong tungkul we nahan napas pokoknya malamun esa saduit insyaallah meli oleh-oleh meli sajadah meli tasbih meli baju jubah nu sok dipake ku tukang caramah engke ku kakak eta jubah pake poe Jumat pasti mah diarenan ku jamaah jubah kakak paling tergagah kumaha cek salakina bacot dia bos setan goblok 2 3 punten ajian kasalaki kurang mana kuari bukan anak 1 2 3 4 5 genep dan seterusnya maaf nu ngaran-ngaran awewe geus wani hitut hareupeun salaki tah eta nu nyerengeh tukang hitut hareupeun salaki teh cicing abdi nanya ka ibu-ibu cicing lalaki dengek abdi nanya ka ibu punten ibu keur panganten anyar jeung salakina hitut hareupeun salaki wani henteu nu kompak nu pedas sok lugas sakali deui ibu keur panganten anyar hitut hareupeun salaki wani henteu sakali deui wani henteu kuari kadenge Kak naon cenah wani berarti geus ajian ka salaki jujur ibu-ibu mah makana keur ngarendeng berek beki keur ngaringkuk buruk-buk amit-amit bahkan orang kebon kalapa mah maaf ulah-ulah teh keur ngarendeng ulah-ulah teh keur ngaringkuk maaf keur kikituan jeung salakina keur kikituan salakina mah di luhur sibuk keur ngararasakeun kangeunah bahkan hulu anggut-anggutan mata terpejam menghayalkan sesuatu yang nyata ceker kot noker selimut kot nguluntung indung suku kot kukung-kukung nungcem pamajikan mah teu ngomong-ngomong cicing bari ngadangkak weh liang tai na miskol
Brek bek 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 bek. Atuh salakina dibombardir teu kawawa encan beres encan finish encan kakarake mah jeung ngeplay doang teu kawawa teu kuat ngaragakeun maneh gubrak ku salakina ngamuk cek salakina goblok dia itu setan dia setan dia ari dia keur isuk ngalebok naon dia eta hitut dia meni pait kan alak-alakan aing dada aing meni ngap goblok dia aya nu kitu aya. Oh, pokoknya nama ibu-ibu mah aya wae. Teruskan. Geus tah nu paling penting urang kabeh dina poe kiamat meunang syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uih ti di urang kabehan moga-moga sing dihampura dosa ku Allah. Amin. Doakeun ku urang keturunan-keturunan Nabi, keturunan-keturunan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dina danget ayeuna sing pasian kakuatan, kasabaran insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Moga-moga urang uih ti dieu dihampura dosaku Allah. Amin. Uih ti dieu moga-moga selalu dihujanan ku hujan rahmatna Allah. Dihujanan ku hujan rahmat da baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Kanjeng Nabi diutus ka Allah ka alam dunia tujuan keur ngarahmatan sadana alam insya. Wa ma illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.